Oh iya teh. Neng. Neng. Tos wengi mobil can diasupkeun kana bagasi. Boleh nitip teh? Nitip naon? Titip hati Aa. Si Ju mah dengan mah aya di lembur. Di mana? Atuh di dieu. Please kan. Action. Kumaha si Ju? Mungkin ganteng lah ya. Mungkin ganteng tuh, eta teh loba duit, eta mah loba duit. Aduh kumaha eta buka mobil can. Pokoknya mah yang penting Neng bahagia. Masih body deh. Ji, si Juam ke mana nya? Geus 2 tahun aku kabar. Nya, otak saya tak ngomong nama. Gawe Gawe di mana tuh? Jakarta, meme berangkat. Mana nak curhat heulan kade. Surat naon? Tentang masalah yang kawin. Kawin jeung saha? Sekarang. Di Cipupung cenah mah. Oh, Mana naina arek fokus usaha. Manehna. Oh, ai si jadi mana teramang? iya saya gawe oge cenah mah. Mana? Gawe kemarin sarua di si Juam. Gara-gara putus ya. Oh, emang tekun lain Iya, ya. kita jadi jam lo lemes. Oh, Jonas eh. Yang ngopi. Cak kopi dibeakeun aing can ngopi. Bang kopi sama kayak ada nu meulikeun ge. Sahat Kayak aya ge sok ge. coba we orang tangguhan lah. Tunggu nanti dia. Tuh, Ji, jam lo lemes tuh. Mana? Tuh si Jaju. Ju sakade ge. Aing yang nanya. Aing ngopi ye. Tibang kopi siang. Tapi dek boga syarat. Naon teh syaratna? Penting si ante dek nganjang. Ayo ka mana ye? Nah, sakali Oh, siap lah Ju. urang mah. Sia, lain nangis putusin ka bugus sa kamari. sia. Jeung budak sia rame gitu. Oh, gitu nah. Oh, baru Terus ngomong. cenah. Nekeun ya. Awal mana lu bakal nolak teh? Hebat ya. Ulang-ulang orang Indonesia. Orang barat itu ya. Dah. Sia mah dek nyaho sia mah mah. Pelet. Pelet zaman doi. Kolak mau sekarang itu mah doi. Yang penting orang pede. Pede. Aja ira jadi penting anjang. Penting jadi. Jambara ya. Sama masih anter dek penting. Jambara. Kejo sampai mah urang anjang ya. Mendingan sia ge. Ya kan aya ayeun ngopi lah, ang ngopi si Aji teh tadi. Gampang kopi mah. Ngodok kantong tuh. Uang kopi. Barat Aji jeuleu. Main ya. Mai mun sakit. Oh, mai lah, mai. Aji, udah ngopi lagi. Bro. Kereknya dong, selalu. Mana itu kang kulak kebo are amat di sawah biasa nasok aya Tuh, mapa. Aduh, mantap serangan mah. Yuk, kecil. Kade kana mah pakan itu. Kudu mapa. Santai ngomongnya. Kamana itu kang kebo arek meulih kebo dek harita basa teh kolotna si Pupung geus lila asa dihudangkeun ieu dek jiwa raga dek ieu aku teu kabeulina naon mah naon nu dikahayang ku manehna dicumponan ayeuna dek ge bogaan duit loba amal aya amal dek duit naon wae ge aya dulu dek pokoknya mah omonganna masih inget sampai ayeuna ge dek datangan usaha wae ge om aya baturan
minta diantar, bawa baturan kabihan. Bahannya ho omongan kolana. Hiji permintaan manehna mobil, motor sagala diomongkeun ku manehna. Ayeuna udah kahayang manehna. Sawah, salamur dibawakeun. Ngomong teh. Bahkan leuweung nu aya di lemur ieu diborong. Sakumahayang Pona madeka nu kumaha carana dicumponan mau tanggung-tanggung RT RW na datang ke imah tapi lamun jeung Neng Pupung dibere cinta ibarat lautan luas tapi lebih luas cinta Najuham ka Neng Pupung tak ngomong deh ngobrol wae kieu aus jeung hang ngopi berangkatlah. Dek, bere-bere jeung duit sama coba. Sama duit. Gampang lah madun. Nah, sedia datang-datang, woi. Biasa Ya, semua amat tika. Coba kali dek tak. sayang di hang naon dia neneng kebon pugu mah pas nitinya hawa palurang geus janji kenarek moal kebo pas nitinya hawa palurang tegapel tekan Pupung yang sorangan ngeureun olotna kumaha sih Ente lain hari tangis ditolak ku si Pupung. eta mah teh heuleut teh ditolak nya sorangan beul-beul mah ayeuna mah dek keur boga duit Lu kumaha tuh? atuh ayeuna nangan tengkulak kebo di mana gitu Gimana Ju kira-kira itu lu? kurang dibayar enak Sudah kene ente ngabayar gitu. dibayar lo kebo omongan tadi ditekonan kurang ayeuna lain Bagus kudu kitu. atuh heueuh ibarat lamun cara kieu deh kenek yo ibarat lamun keur sare dihudangkeun gitu nya teh Ternyata anak bajuna bagus amat. atuh hayang lain Aja urang dia. teng lah bawa ieu di mah Tuh kameja soalna. loba di mah dek le lamar pinuh ku topo segala macam Kamu jeng-jengan. jangan ada bagus Nyanjang jeung ge penting. Itu ya aek baraya kebona. atuh ayana barah di dieu lain 5, mah 5. 5 terserah penting mah udah perlu tukang tangkulak datang ka dieu aing nyoca duit di kamar pinuh sampai aya di jero naon nih gitu Maju. Lumayannya deh bisa. Diam. atuh gampang karaksa cucul mah Bagus aja dek ya. Baju. coba nyelu Bagus tuh dek. oh bener pantes nama mah ka mana eta Dek ya. ayo urang mana eta penting mah duit teu tebal gitu Kelas teh. aduh ulah ditanya ikhlas mah yang penting mah pake we asal ada bogaan gitu ayo urang kumaha ieu Yang kayak orang neangan gampang. ulah gampang-gampang waktu mepet ieu dek sono sibuk Ayo gitu istirahat apa tadi di puruk kan. oh istirahat gitu oh gitu. Ngobrol. Pupung. Ya, di jero aja ngobrol nak. Ngadengnya masih juga sama ayah. Di mana lah? Di lembur. Nah, enak pokoknya menjelma kerame nggak ngomongkeun geura deh pokoknya mah. Kurang tuh si Johan. Atau enak mah geus loba duit pung, enak mah geus kabeli sagala mobil, motor, aja enak kendangan kebo. Jeung naon tuh kebo? Atuh teu nyaho. Lah, si Johan ini kan tanya ka urang. Teu nyaho nya. Sare urang udah tadi yuk. Nah itu, segan kapan gaya jaju. Padahal mah hayang kapanggih si Juham. Salah. Kan balik lah nya. Rek manggil lah, rek dandan, bisa kapan gaya jaju. Cuk. Kumaha kabarna? 2 tahun menghilang tanpa kabar, hari kabar mah baik gitu urang di Jakarta biasa di kota main kota nama Usaha naon di Jakarta? mau
mau bejaan masalah yang lu kudu mah kieu ai baik duit bekal gitu Ngomong duit enak loba berenang. salah duit mah Ai loba baturan. Minjem lah karak gope-gope. bara duit karak gope ieu mah gampang Ai Oh, ton namanya nama Jo, ente daripada ngomongnya buktikan ayeuna boga duit teu, ayeuna. atuh pan kesor da can mani can naon Eta gitu cenah bawa duit tak atuh pan meureun keur di dieu kene can balik Berarti kita hari di itu mah hoax ente. lain hoang pugo mah naon teh buktikan enak mah Jo. hah Tah, ada yang dijaju. Percaya deh kan. buktikan Bukti mah. dan makieu lah teh ngomong siapa kumaha eta Baik-baik wae. baik sekedar baik Mau dong urusan deh. oh Lu. sih atuh nanya Oh, ham eta si Pupung. Kosna ngalamun wae, ham. atuh biasa we mangalamun wae mah dan tinggalkeun kurang berapa tahun bawa 2 Kalau tahun penting manehna, deuk tanya Lah, asa bengong gitu. Heeh. Wah, urang curiga pasti mikiran ente, ham. itu mah kudu loba ditoel Urang wah di Noel ah, Lah, minum oh, pokoknya. belum minum toel cabak aja gitu mama Ajo, berarti rek kamar sana Jo. atuh urang mah rencana makan ayeuna mah urang arek ngangetan urang kan iya bahasa keur ieu teh mobil kudu aya cenah bahasana ayeuna urang keur nangan delorna meureunna Eta ngomong-ngomong yang mobil saya eta. atuh kolot kan ku punya serangan meureun Suara wah amat. tuh ayeuna lah mah gitu segala kudu aya Ayo, ayeuna mente mendingan nenten kalau ke mobil. Cenah tadi ngomong mobil kebo. oh aya can aya Oh. saya boga aya gua Saya orang jadi bukan tah. aya naman channel mah. oh Pak ngajang jikeun teh kira-kira ya Ah, gampang eta mah. Tapi kieu kan. aku sih teh Gerak, berarti derlah kali itu Sok apa heula nak sok ngangon. oh pantesan nyaho Unggas Jo, enak Jo sia grader kali itu geunan. ayo soalnya waktunya ini kan Paranas di. oh paranes teh payah di dia mah Orang Indonesia. ablah Neng, sana kata pun ngalamun bae. Udah, Pikiran naon? itu buat pikiran Apa pikiran si Juham? tuh. Soalnya cek batas si Juham aja sukses balik ke kota. Terus kembali mobil. Oh iya rame betul ngomongkeun. Juga beli motor. Ayeuna keur neangan kebo. Arek mau alena ke si Juham. Disetujuan ada mah kumbu. Udah enak kieu wae, mending geura kacai, geura mandi, haju geura dandan. Sugan we di JB aya si Juham. Nya, geus enak geura mandi, bawa geura kacai aya mah. Nya, Neng gelis. Yo, kolak na yo. Kolak na yo. Oh iya nang kolak. Dan Lan. Dia buka baturan ye. Menahin kebo. Kira-kira kebo yang tadi jual ngal? yang dijual Dijual. Kira-kira baraha? 5 juta. 4 Tah, juta. kumaha tah? 5 juta 4 Atuh juta. simpul ku bara duit lo bate teh barah kebon eta kabehna 1, 2, 3, 4, 5. 5 5. oh gitu tapi simpul gula seserian leuweuk kitu naman aju ira rek di iya dijual ayeuna apa kumaha Bang cewek ya. sia mah pin plan jelema Kan. sukan oh sukan tunggu saya orang butuh ulah kamanakeun tanya oh Oh, geus diincer tuh. oh manakeun soalna urang nangan deui maksudna loba kene ieu ngumbo aya di mana tangkulak rek Ah, tangkulak dia aya di itu. oh Itu bisa itu tuh di Kadang oh gitu si Udah, ayo kita mangga selawe dah oh anu ngobrol lawe kitu oh ulah ka manakeun moal di kandang. oh ulah seri wae
kita. dasri ho. Ayo bang. Mangga. Namaku menikmati rasa berharap semua Doi, saya manggil si Juan nih si Jaju. Itu yang adek ji, dek. Tan manggi tetap ya di dek nongkrong tadi ya. Soalnya keur berantakan Berangan janjian kan, arek anteng anjang ayo. Tapi wae, Emang kita juga balik? lewat. balik. Si eta tadi balik berang. jam berapa? Jam 1-an lah, aing tadi keur nongkrong. Mau motor saya tadi mobil. Mau motor? Heeh. Orang wae sedekah. Bener aing nempo. Nggak bohong mudah cerita mah. Bener aing nempo tah tanyakeun si Aduy. Gua ge motor Nah. baturana. Tadi mau motor si Juan. Eh. Kadek ngomong rek beli ke bawah cenah jeung ngalamar sepupung ngomong. Dek buktina bos. Di Jakarta manehna. Jadi gawe naon cenah? Neng, hari ini jeung bapak mah terus bebe jajan bawa teh seriusan neng. Entas ah. Terus kumaha teh kapan? Atuh mangga wae arek serius mah ngan umi mah jeung bapaknya diajakeun sing mewah. Tenang. Ari jeung nganggap wayang golek mah aya. Ade sanggup. Atuh ulah wayang golek lah. Atuh naon we eta mah? Tenang. Pokona mah naon bae oge, yang penting neng senang jeung bahagia. Assalamualaikum. Anu kasar. Biasa wae, Bu. Ai Juham teh mana wae? Biasa Bu dengan eueuh. Naon eueuh? Atuh loba nu mah, tapi Bu, anu penting mah cintana Juham karena pupung mah leungit. Anak kieu kemarin teh Bu Hampura henteu percaya ka cinta Juham. Eta kitu Bu, bahwa harta bisa dicari Bu, tapi cinta esenanganana Bu. Bener ya. Anak kieu Bu arek bogo, arek nangkeun yang hubung heula. Mangga. Pung. Pupung. Pung. Pung. Tuh aya si Juham. Juham jadi harap saperkeun heula. Heueuh buru. Karunya tadi nangguan bae. Asa nangis sila tengah dengan pantun. Coba pantun. Dangukeun neng. Jika kamu menanam tebu, tanamlah di dekat pohon waru. Jika kamu cinta padaku, maka katakan I love you. Enak dia neng. Daukeun ya. Walaupun hanya sebatang tebu, tetapi bisa diramu. Walaupun kita jarang ketemu, cintaku hanya untuk kamu. Bisa bahasin neng. Pokoknya mah neng ulah ragu ka nu penting mah aa cinta ka neng jeung setia. Ari masalah nikah mah geus siap geus teu kuat. Masalah pirameun atawa henteuna amat terserah neng bae. Neng, tambah gelis bae. Si A, neng mah tiba lagi gelis. Oh ya Neng, ngomong-ngomong kabarnya kumaha? Alhamdulillah, baik. Amin ya Allah. Ah, kemana wae? 2 tahun kita ningali-ningali. Ayo wae teh kemana-mana Neng. Kemana? Pan aya meureun dina hati Neng. Neng mah sering loh, kayak pimpikeun awae. Atuh oge sering mimpikeun Neng.
Neng hendak minum bola ya. Oh, mangga. Bukan naon. Gara-gara cacahan dia. Kumaha na si Juham? Tambah ganteng tuh. Oh, ada mana loba duit, loba dunia na. Kumaha masalah mobil geus boga can mobil na. Oh, tapi na ulah dijauhan mah kudu di deketan wae nya. Ulah pokokna mah yang deket selengket ada kudu yang si jam teh bebeut kae dia. Ya juga itu ayeuna arep ka ditu kan caina. Ayeuna mah geus hade pokokna namanya ulah dijauhan. Kudu di deketan wae teh budak ya Allah, ayeuna mah geus herang bencang kitu ayeuna mah loba duit. Kudu di deketannya. Dunia Enggak, dilihat. Ya. Ya. Neng mau nikah pikiran. Alhamdulillah lungitna. Mah dan teu leungit. Anu leungit mah ragana doang. Tapi cinta naa tambah caang siga pamirunan ngabaranyai. Mah kata-katana bosen pamirunan wae. Ganti atuh. Naon atuh? Atuh terserah. Naon bisana. Kieu nya Neng, dangukeun. Sungguh berbisa ular kobra. Mikirlah ke depan. Sungguh berbisa ular kobra. Jika digigit bisa koma. Sungguh bahagia aku rasa jika selalu bersama kamu. Neng boga pantun Keula, aheula. Dangukeun ya Neng. Buah sirsak baru dipetik. Buah dukuh asam rasanya. Ada banyak wanita cantik, hanya kamu yang selalu kucinta. Buaya darat berkata merdu. Si buaya air dia membisu. Sungguh berat rasa merindu. Waktu sehari rasanya seperti seminggu. Mana saran desa kenaun ya budak teh. Ya. Uhinya. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Dengar kendek. Omongan si Juham mah ulah dipercaya. Kunaon tuh? Nawa kabeh eta mah. Sia, emang nyawa gawe di Jakarta. Nyaho dek sapopoena si Juham Naon gawe tuh? naon, mulangan aku ah. Nu bener sih ah. Orang nek buktina di situ. Si eta gagahnya. Atau sadis ya. Pantesan. Kan ngopi tahu kopina ya. Anu ngalakeun duit sa coba. Jaju doang. Jaju doang. Jadi doang si Juham. Jual henteu. Sia deui omongan si Juham dipercaya. Aing tayang deui lah. SMS. Duh. Tos wengi ieu, Neng. Mana mobil can diasupkeun ka garasi. Sebenarnya mah teh ngobrol panjang. Tapi kumaha deui atuh Neng. Ayeuna mah kieu wae bari pamit heula nya. Aku non balik deui. Duh, poho euy. Boleh nitip teh? Nitip naon? Jaga hati Neng buat Mohon. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami segala keluarga Sandang Potong Channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih kepada subscriber Gang Botol Channel. Dukung terus channel kami. Jangan lupa subscribe, tonton, like, dan komen video kami dan saksikan terus video-video kami selanjutnya Hanya di Gang Botol Channel.